Hebat na Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang teman. Jenius. Abong Batara, hartina Batara teh nyaeta pinter. Pinter, moal ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. Beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang bajai. Bagja. Hanya tak itu akibat naon cing. Naon akang teh? Akibat kudu jadi inung bapak dewek teh lain inung bapak nu salah. Akang dewek na meureun teu sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Dalam ulah akang pinter mah omongan teh. Moal jadi pangaripu. Da loba pisan geuning anak bapak teh. Putra-putra bapak mah seueur. Komo lamun ningal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajara ragona. Wah, palolontongna Kang. Artina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kan ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Eta we. Naon Kang? Sakalian titah salat. Naon Kang? Kalah main keleci we der parasea. Bener. Komo cetai. Ampun Gusti nu Maha Agung. Komo cetai Yuda dititah ku salat teh. Pan Ari Pandawa mah. Kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi. Kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina, kadidik jasmanina. Kageroh akang keur majalmi. Ai Kurawa. Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali. Teu ningali nepi ka riab anakna teh 100. Cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh. Meureun teh 1000 mah. Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya. Kang tenan eta pentingna. Nu mata kerahkeun. Ku sararea urang pigawe. Sungguh. Pancen rahayat dina program KB teh heuh. Oh kan tenan akang teh teh. Kudu sabenerna mah ararasup KB teh. Supaya saja tingali we kulobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja. Nya heureut akang. Heureut. Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat. Ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh. Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera? Kumaha teh kan? Cerdas, mampu. Beres. Nyieun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien. Efisien. Dewek bisa nya euy. Percaya Kakang mah efisien. Jeung ulet. Ulet bisa bener. Hah? Bener akang. Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat. Walurat. Hah? Bener. Tadi dia pentingna euy. Puguh hari akang. Cukup anak teh 2 palingnya 2 we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab. Ulah akang. Aduh ampun ngaripuhkeun teh euy. Eta indung bapak kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapak teh teu sararehat ka ituna teh. Sararehat. Hah? Teu saimbang jeung usaha makomo Kang. Teu saimbang jeung usahana. Balalang krut teh. Aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teh anak teh heuh nu kaalaman. Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. Ya. Ulang. Kumaha poe eta dewek ngagotongan mayit. Walah kitu akang. Eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa. Ya Pak Haji Sidik we teh mah murukan teh mang kuat. Ti Jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit. Ya, untung pangperangan. Untung kerasa gotong nu tararatu nu semplak tak-takna. Nu maot papuguh deui. Eta nu simpati. Anu pae mah geus teu kaitung deui. Ieu mah ieu anu can maot nu sakarat. Nya nu sakarat. Heuh. Hi. Rupa-rupa eta pelebah sakarat. Hei,
kumaha gumantung beureun karesepna keur cager oh ketenan kumaha dina amal-amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya kumaha teh Kang naon beureun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun mantap turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nu kituan we kanya naon eta goreng beureunan keur hirupna teh resep nyaron padak teh sudi jadi tukang saron teh kitu heeh ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu akbar saha tadi kana resep salat teh oh leuh kita maka alah jalmi soleh nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang kabeh oge canjara radi boh ka radi neraka boh ka sawarga nya gumantung urangna gumantung ka urangna bener model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres Kang aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sajadah ka masjid iPad teh eleh dicokotan deui teh mah aduh ampun lain kabina-bina Kang nya meureun asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya teh modalna menang injeum artina ubudunya teh nya teh ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat Akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun paingan loba jadi beurit watir Kang doana we teu sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panusturunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu Akang ari sato saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh leres dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan ada acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kitu oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heueuh ameh kagero halinana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara anu didadasaran ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu
kurang salaku rakyat bisa pokal pek nyarita marek nepi ka perbah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teu naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener heeh tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata dorna wah sesepuh eta mah wah dipikasegan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek kadorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek sieun dijual senalna berarti teh mah ku akang sieuna teh ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna nah kunaon sieuna sieun dicet tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan jadi wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea aya mah bener saktina mah luar biasa dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh percaya kasohor itu makna-makna mah kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun ka dinya mah bulan tara misleuk eta we bareto kumaha Kang bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun hiji dom-doman teh ka sumur teh plak balungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua kumaha nu kadua Kang nu kadua cep kena kana buntut dom-doman deui woloh jadi napal cep 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 copot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teu muridkeun loba duit mung loba duit jeung ulah heung lamun ka aing murid teh marulang barang tarima kirim marulang tarima nya Kang marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh sakalian ngirim belut oke tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat we jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tah ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi teh sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain dina ngewa boga rasa tanggung jawab bener ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun memperkecil uang lingkup urang mah da kitu da ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirup nya Kang proses hirup atuh didoakeun cing buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener geus sungana begitu eling ya Kang gelar perang sinupit urang teh euy ayeuna Kang jeung garuda ngelayang wah tada teuing tandingna eta dorna jeung muridna dahsyat we perang teh Kang dahsyat ieu dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki eta sarua pernah di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresda Jumena leres
sarang Sirikani milu ngiru eta pejuang eta Gusti Sirikani sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener moh tak eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi hor geus digenti nah geus kamari bener dijadikeun ke alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina festival wayang golek sa-Jawa Barat kan bayang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanang barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenang laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya tenang tak urang teh sarada para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sarada ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek dan dewek kebejana tidinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 lang pamilon 20 lang rek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Pepadi oge Bapak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin da kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa Indonesia sanajan bari dewek can narima
baik teh di mana nyangsangna tara cair gini kan keberang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha Kang kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Aduh, nah kumaha teteh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kejadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mani. Cadu mani eta mani parah. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Menet da eta jadi teu ngocor. Teu nyalur. Jadi mah teu bisa mani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kanu wawuh. Heeh. Kanu hak. Tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh. Can BL. Loba dipengkolkeun. Can BLT di parenet mah. Can BLT ti dituna mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan teh. Urangna cing gablek pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah kan. Diperhatikeun ku pemerintah teh dijual kan. Rupa-rupa. Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Cikeneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif kan. Legislatif ngadoakeun kanu tos jara radi. Bener. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Bener. Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Cara dibeurit ulah nu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya oknum. di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala papasoalan oge aya oknumna. Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Bener. Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kabentar gelap Akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa kulebar Kang. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa Kang. Lumatak anu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge. Aya teh ai gaji pada gembleng teh. Aya teh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh. Sarua. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan. Aya oge geuning ayeuna rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees ini ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Rek rees mah geus imah nya Kang bener. Alah. Kitu teh euy ti deweknya. Nuhun Kang Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaruk. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Nyokot lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara tadi. Kumaha Kang? Nilai juang teh di dinya gedurkeun. Tah bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain perang da urang mah nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Gitu copot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah yeuna mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah teu da tina berjuang baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah
cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaluwi hunting kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong bodo kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing tuh heuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kudu dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewek ku si anu maehan heeh atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paurkeun deui kan heeh alah ya Kang alhamdulillah deuleu duh oh rempeg Kang bagja teuing para dalang kadarieun bade tanang teh Kang para dalang aya oh iya Yuri aduh kulawarga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta di pusat alhamdulillah tah kieu kitu lumatak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh bener Kang ulah syubuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya cenah loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit kerata sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara inget ge ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit kira sewang-sewang jara rumput eta kitu ai can datang duit sararea teh kudu kana moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah bukan jeung tereh paeh segala ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot atukeun bae 20 gara mikir ku si lain ai paeh mah bagus geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus eta sing pajange Kang pinter gitu na bayangkeun ku si lain pinter kieu sing jagjag we 50 tahun deui mah ayem alah di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk nya Kang Pak Haji Sidik jeung Bu Hajah Nining baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti Jono geten ngan kade deuleu naon dari akang kade Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba naon loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan eta dulur aing ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh heeh ieu mah ngaku-ngaku dukun kade cing hati-hati perlu diketrok huluna teh mah kade bising ngaku-ngaku rena alhamdulillah Gusti nya kitu Kang tararepung urangnya tararepung jang bulan sakedeung deui euy naon akang sakedeung deui teh perang sakedeung deui naon jam sabaraha teh nya naon nah teu akur euy jeung eueuh jaruman teh jam teh jeung jamna ge eueuh nih huyuhan atuh alah kira manehna meuli jam atuh nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat anu anjing ngawitanya kaping 25 Kang kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas naon silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu kanu teu nyaho datangan buru-buru kitu da moal rugi nya moal bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar sapanjang hirup mah nya euy kitu dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggalin ilmu mah merupakan kerja salerea apaan kudu ngidung ka waktu bibapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ai belajar mah terus
ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat, better late than never. Naon? Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Heeh. Bener, Kang. Gitu aja. Yuk. Apa kata didoakeun sing salamet ta, Kang? Hey, oh hey, oh hey.